pan eta KBG boro-boro bikang lalaki neuleuh film si Sahrukan leweh pasti betul ulah komo nu kakarak neuleuh nu geus 3 kali neuleuh ge angger ceurik neuleuh si eta mah da bulurahnya aing neuleuh jeung pamajikan neuleuh eta neuleuh film si Sahruk si Tangkurak Sahruk padahal aing jeung pamajikan geus 4 kali neuleuh tapi eta unggal neuleuh si Sahrukan eta minta hampura ka bapakna kot irung aing milu rebeh pamajikan pangheulana coba majikan teh sia kunaon leweh cak aing sedih ya sia mah katipu ku film cak aing ulah milu leweh da eta mah film ari film mah beuki bohong beuki rame tapi aing ngomong kitu ge aing cimata mah dikusut aing ge sarua sedih hawana dalam film eta teh Bu. Nah, Bo, hoyong barokah. Kade kasalaki ulah ngalawan. Naon sebabna taat. Eta geus lewat deui si eta. Ku aing sakali deui lewat bedil ku aing. Kamu jangan piomongeun dong. Atuh aja huru aing lieur di tadi lalar lilir kos laleur ih tuh aing jadi poho deui sarwiti naon bieu teh ho Sahrukan Bo ari film diceungceurikan ari dosa henteu betul padahal urang lamun dibuka anu serek moto aing deui henteu ha boro ka dieu boro oh kabosan barasa aing mata hei lalaki ulah sok kabina-bina teuing galak ka pamajikan ulah kitu ulah sok asa ngarumasan neangan apakah lalaki sing karunya ka pamajik betul ingat kawan istrimu bukan pembantu ngajedog aing can anggeus ingat kawan istrimu bukan pembantu, istrimu bukan penunggu rumah. Dia adalah mitra ibadahmu untuk mencari ridho. Ketika engkau memiliki istri yang solehah dan ibu yang solehah, maka hakikatnya engkau memiliki 2 sayap untuk sampai kepada surganya Allah. Istri solehah, dia akan mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Dan ibu yang solehah dia akan mengingatkan anaknya agar jangan dolim kepada istrinya. Bo hoyong ku saroge dihargaan nyaan atuh hargaan salaki heula ingat ketika engkau memperlakukan suamimu seperti raja engkau akan menjadi ratu di hatinya anjay aya ratu singkayo Bo hoyong ku salaki di modalan hoyong Pak ingin istrimu cantik jawab hoyong teu jawab dengan 1 kata dong naon Bu naon dong naon dong ingin istrimu cantik modalin ingin istrimu baik ajarin ingin istrimu patuh cukupin anjir si eta bari nangkep tuur dong ingin istrimu solehah contohin siapa bari gagayam dong Bo, hoyong di modalan. Perhatikan salaki oge, betul. Jasa lagi ke sarua capek, matak minimal salaki balik ka imah, rek balik gawe atau balik di masjid sambut. Yo, misalkan salaki ka masjid poe Jumatnya, eta euceuk geus ngajantreng hareupeun imah na kursi. Ho, salaki macan balik, datang jelema dina motor turun, mikum paket. COD. Datang salaki sambut ku teteh ayah tos uih bapak tos uih abah tos uih salim ka salaki ieu luhur darajat
ieu barokah. Matak sasalama jeung salaki teh hiji dua. Eta ka salaki mah kitu kuduna. Ajaran balik ti dieu. Ajaran balik ti dieu. Mun aya salaki di imah, Pak, assalamualaikum. Asup ibu ka imah, asup ka WC. Oh, pana nutara mah ongkek bulurah. Nutara mah ongkek. Matak ajaran ku teteh, Bu. Ih, pasti begitu teteh nyium lengan salaki, diusap ku salaki teh. Kumaha salaki teh? Hampura nyinya bisi bapak can bisa naon, can bisa ngabahagiakeun, bisi bapak loba dosa ka mama. Hampura bapak ulah jadi ungkalan, ulah jadi dosa di akhirat. Bunga tante. Bunga tante. Oh, dina hate ibu pasti aya kebahagiaan, getaran-getaran cinta yang dalam. Kaya nelangka wong sejagat buana, bagus rupa ayu kaya satria Arjuna, ho 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 ho, cuma suami kula. Cek salaki kadieu lahun dilahun ku salaki teh ece teh ho jungjunan lato-lato sing jadi idaman. Bareng. Arek moal. Sok bareng. Ho jungjunan sing jadi idaman. Demi bulan dan bintang kulo moh pisahan. Entok. Kamu kalau tidak tahu jangan nyaho-nyahoni. Naon? Lato-lato. Bu. Lamun ibu jeung salaki akur maka nu diuntungkeun anak, tapi lamun ibu jeung salaki teu akur, teu sabar, nu jadi korban mantap kudu silih hampur. Silih angot. Ayeuna sakedeung derek datang bulan Ramadan, bahkan engke wengi urang bade nisfu. Mari kita sama-sama saling memaafkan. Betul? Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung yang di dalamnya penuh rahmat, penuh berkah dan penuh magfirah. Bahkan ada itqum minan nar. Kita semua siang menahan lapar dan dahaga, malam kita qiyamul lail. Semua kita akan merasakan lapar dahaga halabahab karasa, margi puasa hawa panas kacida, ningali cucunguk mapah kawas korma ti Mekah, ningali panggeroh piring kawas kue odading. Jauhkanlah kami dari hitutna cai. Lah heueuh nginum mah henteu ngaman hitut jero cai, bojor cenah nginum bak. Semoga Allah lindungi dan selama langkahnya menjadi amal ibadah, amin. Para jamaah, ibu-ibu, para pemegang kunci surga. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Oh, Sunda. Aing salah atunya. Atuh lain ngomong ti tadi Sunda gitu. Ieu teu ngabejaan deui. Sehat sadayana. Calager. Annyeonghaseyo. Kamsamida. Samida abige laparda. Bu. Cangkel. Hujan. Kalau begitu saya juga harus turun ya. Oke, kalau nggak nyampe hampura. Bisi teu nyampe geus di dieu bae lah. Cangkel encan. Kesel. Tunduh. Sing sireumeun. Buat boga rasaan meureun. Untuk menghilangkan rasa pegal dan juga rasa ngantuk,
saya akan persembahkan satu senandung salawat terlebih dahulu di awal pertemuan ini. Siap baca salawat? Wios. Teruntuk ibu komo nu datangna pang isukna. Mudah-mudahan ibu-ibu nu calik ti isuk dugi ka ayeuna muga-muga kacangna henteu jadi toge. Aman Bu, aman Bu. Teruntuk ibu-ibu yang hadir hari ini juga para santri wal santria, dan spesial untuk Umi keluarga besar Tarbiyatul Huda. Salatullahi malahat kawakib versi Tujmain Rabadik Tahai Rawahu Syahrukan. Hada hadis surah bismil habaib fahaza syukuru ata farrukai Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu alal mana sibi wal maratib Salatullahi malahat kawakib Al-Ahmad khairi man rakiban najaib Hada di surah bismil habaib Fahaza syukuru a'tafar rakaib. Ha 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 wa malat lil hima taraban wa hanat ila tilkal ma'alimi wal malaib ho 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 wa malat lil hima Toroban wahanat ila tilkal ma'alimi wal malaib Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu alal mana sibi wal maratib. Yo salatullahi malahat Al-Ahmad khairi man rakiban najaib Hada di surah bismil habaib Fahaza syukuru atafar rakaib. Ya Habibi Habibi salam alaik. Semangat sholawat semoga membawa kebahagiaan dalam setiap langkah, amin. Orang yang gembira ketika mendengar sholawat semoga Allah bahagiakan hidupnya, dan di akhir hayatnya Allah berikan hadiah terindah husnul khatimah. Bo kunaon teu nurutan sih teu bisa teu bisa nurutan. Tu hi tu jannat meri tu hi mera juna
तू है तू मन्नत मेरी तू ही रूह का suka. Wah. Bisa ento. Arek nu ieu anu babari arek. Nu pondok arek. Pan bieu mah teteh ibu teu nurutan pedah panjang. Ieu nu pondok nu babari arek. Nu babari kompak. Arek nurutan. Kompak. Nu babari tu dua no babari bagus anak-anakku. Aing asa ngajijing PAUD ieu mah. Bu, doain keluarga besar pesantren semoga manfaat ilmunya sampai ke surganya Allah, sehingga pesantren ini tidak padam sampai hari kiamat. Amin. Dan kita doakan para santrinya yang cantik dan santriyahnya yang cantik dan santrinya yang tampan, yang soleh dan soleha, menjadi para pejuang agama Allah. Amin. Hari ini kita semua berkumpul di dalam keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda, sekaligus milad pesantren yang keempat. Yang ke-44. Salah saeutik atuh. Yang ke-44. Semoga di usia yang ke-44 ini keluarga besar pesantren semakin berkah, semakin berkembang, dan banyak menetaskan generasi-generasi emas. Amin. Hingga lahirlah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana untuk wilayah Bogor lahir di sini. Inilah menjadi rahim untuk anak-anak yang soleh. Amin. Bu, hoyong hirup barokah hoyong. Nyaan asli kersa ngalakonanana. Orang yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, maka dia akan selamat insya. Kita perlu belajar dari nasihat Luqman Al-Hakim. Beliau adalah sosok yang bijaksana. Untuk itu Allah monumentalkan nasihat beliau di dalam Al-Quran. Kalau ibu buka lembaran Quran yang suci, akan temukan satu ayat yang bernama surah Luqman. Betul? Ibu masuk dibuka tara. Mu'an. Mu'an. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Luqman. Ini karena beliau orang yang soleh, orang yang bijaksana, penuh hikmah, hingga salah satu nasihat beliau tercatat dan tercantum di dalam Al-Quran. Bahkan ulama merangkum nasihat beliau dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya bunayya, inna dunya bahrun amikun, qad gharriqa fihin nasun kasirun, faltakun safinatuka fiha taqwallah wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allah la'allaka tanju wa ma adzunuka najian. Wahai anakku, Bo, dengein, please. Today what I talk to you, so you must menjedog, okay? Ya bunaya. Masih main reka mana? Hei anakku, wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang dalam. Sesungguhnya dunia adalah samudra yang dalam. Sungguh banyak manusia celaka di dalamnya karena tenggelam oleh kenikmatan dunia dan tertipu oleh dunia. Maka hendaknya engkau memiliki perahu di dalamnya. Apa? Takwa kepada Allah adalah perahu dan tawakal adalah layarnya. Bo, takwa adalah bekal kita
sebagai manusia yang akan bertemu dengan Tuhannya. Ketika kita bertemu dengan Allah akan ditanya pertanggungjawaban kita. Maka takwa inilah yang akan menjadi bekal kita untuk berhadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Luqman Al-Hakim, aku mengharapkan engkau memiliki perahu agar engkau selamat di dalamnya. La'allaka tanju, mudah-mudahan engkau selamat. Wa ma adzunuka najian, tetapi aku tidak yakin engkau akan selamat. Kenapa? Karena kita merasakan bagaimana dahsyatnya fitnah dunia, betul? Seolah-olah ada madu yang menetes ke bawah, kemudian dikerubuti oleh semut. Sebagian semut mengenyot dari bawah. Naon aing bantuan? Sebagian semut meletak. Naon atuh? Menghisap rokok. Sebagian semut menghisap dan menikmati dunia sekedarnya dan seperlunya. Mereka dengan penuh perlahan tapi pasti menghisap madu dari bawah. Tetapi ada sebagian semut yang tergiur oleh kenikmatan madu tersebut, dia naik ke atas, tak terasa bahkan dia pun tenggelam. Sebagian semut yang lain sadar dia tenggelam, maka dia buru-buru keluar dari madu. Tetapi ada yang tidak sadar dia telah tenggelam, sadar-sadar dia telah binasa oleh setetes madu. Inilah kita yang lupa akan akhirat. Kita lupa bahwa hidup di dunia ini adalah setetes madu, Bu. Yang mana yang mereka binasa oleh dunia? Coplok solat. Naon, Bu? Nah, jelema anu coplok salat, hirup di dunia nepi ka poho ninggalkeun, alasan capek nepi ka henteu, alasan tunduh nepi ka henteu, subuh kaberangan, zuhur diperjan, asar kerepotan, maghrib isya subuh zuhur asar maghrib. Kecapean, capek ibu habis ngurus rumah, betul? Capek ibu habis ngurus rumah tangga. Bagaimana tidak capek? Wanita kalau belum tidur dia tidak akan pernah berhenti bekerja, betul? Istri kalau sedang di rumah mereka tidak akan pernah berhenti bekerja. Naon ibu pernah neule awewe gegeroh bari peureum? Henteu kan? Kenapa? Karena selama wanita diam di rumah, pekerjaan selalu terlihat, betul? Haji ka dapur loba gerohaneun, jika WC seseuhaneun, betul? Kaburuan ngalaya sapuan, tengah imah beresa. Si emak bari nyahunjar non mak tong ditelepon sukuna entong sok nyahunjar deui. Kan wae sing sireumeun mah mending keneh jelema sing sireumeun daripada sireum jelemaeun. Bu, Bu, ieu umi nyieun panggung gede-gede teuing. Nyaho mau balik leutik. Oh bieu sok santri cenah. Oh kiruhai aslina mah leutik cenah. Dengekeun santri tangkurak haram jadah. Aing leutik-leutik dicabakan mah gedean. Henteu aing bingung ieu di panggung. Ieu teh panggung teh loba parabot ieu sih. Itu di panggung atau toko kelontongan sih?
Atau door prize eta mah? Enggak. Hari ini saya sedang merasakan kebahagiaan. Yang pertama, karena saya bisa bertemu dengan orang-orang soleh hari ini, terutama keluarga besar pesantren Tarbiyatul Huda. Alhamdulillah, semoga ini menjadi cahaya hati kami, menjadi bagian daripada bertambahnya keberkahan untuk kami, amin. Dan yang kedua, my wife, my honey sweetie baby, my darling killing kiben, istri saya alhamdulillah hari ini telah melahirkan anak yang keempat. Mohon doanya untuk istri saya dan juga anak saya yang keempat. Kebetulan anak yang ketiga-tiganya, yang 3 pertama itu semuanya cewek, dan ini yang keempat alhamdulillah diberikan cowok. Begitu istri saya telepon, ayah baby boy, oh aing langsung bobo boy cok aing. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu sukan aing jelema di lohor. Lelo lalaki lelo culangok we lelo di lohor 1 2 3 4. Oh jigana eta sieun ku ibu-ibu meureun. Oh jadi lalaki mah teu kadeuleuh ku aing di handap mah. Aya ge di luhur jigana sieun palid eta. Soalna atuh lalaki ngan aya sabaraha hiji eta. Ibu-ibu mah di 1000 mah aya ieu. Pak, lamun ieu bikang kabeh kiih palid lalaki mah. Nyabunya. Apal ieu awewe lamun kiih wus. Alabatan toronton. Doain Bu ya, anak saya biar soleh, membawa berkah, membawa kebahagiaan, penuh dengan kelembutan. Tetapi lembut bukan berarti lebay, lembut penuh dengan kekuatan. Bu, saya namakan beliau Muhammad Syafiq Ar-Royan. Mudah-mudahan beliau orang yang terpuji, orang yang penuh dengan kesabaran dan kelembutan, amin. Lanjut, boleh. Jadi kalau kita ingin selamat, maka tegakkan langkah penuh dengan ketakwaan dan jangan lupa tawakal di dalamnya. Kenapa? Ibu bisa sholat, ibu bisa sodakoh, bahkan ibu bisa mengaji. Itu bukan tenaga kita, ini semua adalah karunia Allah. Maka orang yang belajar ibadah, jangan engkau mengaku itu adalah kekuatan kita. Tawakal adalah jawabannya. Maksudnya solat kita adalah solat izin Allah, solat kita adalah pemberian Allah. Urang bisa solat ge sehat na pamere saha, urang bisa solat hirup na pamere saha, urang bisa sodako harta na pamere saha. Iya, ingat Bu, harta itu hanya titipan. Apa Bu? Harta adalah titipan. Cek si emak cenah, cek si emak. Oh lamun harta titipan cenah ainu aing titipkeun ka saha. Maka urang kabehan lamun ngarap-ngarap hoyong salamet, mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bu, orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi untuk setiap langkahnya. Orang yang bahagia itu bukan hidup tanpa masalah, tapi orang yang bahagia adalah ketika memiliki masalah, dia mampu melewati masalah dan mampu menyelesaikan masalah. Bo, kenapa? Karena hidup ini ujian. Betul? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Hidup ini ujian, mati pun ujian. Untuk apa? Tujuannya
untuk membuktikan siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala. Yang punya harta, bisakah dia takwa dengan hartanya? Yang punya ilmu, bisakah dia takwa dengan ilmunya? Yang punya jabatan, bisakah dia takwa dengan jabatannya? Yang punya tenaga, bisakah dia takwa dengan tenaganya? Maka semua langkah ketika diarahkan kepada ketakwaan, semoga itu menjadi amal ibadah. Amin. Amin. Bo, balasan untuk orang-orang yang takwa, sekelumit secuil gambaran seperti apa takwa itu. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga akan merindukan 4 golongan. Berapa? Surga akan merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Mereka yang sering membaca Al-Quran, mereka yang istiqomah membaca Al-Quran. Zaman ini, zaman saiki, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran itu adalah yang terbaik zaman saat ini. Makanya anak-anak kita, anak-anak ibu, jangan sampai mereka melewati masa emas. Seharusnya masa-masa itu dijadikan untuk belajar Al-Quran. Mereka melewatkan itu karena terhempas, terayu oleh bujukan gadget. Kaditulah teh pagujud we. Bo, nih saya ingatkan, siapapun yang punya anak, kalau tidak dididik Al-Quran, kalau tidak dididik pemahaman Al-Quran, nih kata Nabi, bukan kata saya, man rozaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang punya anak tapi tidak dididik Al-Quran, tidak dibiayai untuk belajar Al-Quran, maka setiap dosa yang dilakukan anak akan ditanggung oleh orang tuanya, terutama bapaknya. Nah, melotot ka aing. Itu lalaki melotot ka aing di lohor heula. Bo, karunya ka salaki henteu. Karunya ka salaki henteu. Lamun ibu karunya ka salaki, bantuan salaki anak jeujeuhkeun, bimbing supaya daek belajar Al-Quran, sehingga suami ibu sibuk mencari nafkah. Tugas ibu membimbing anak, sebab ibu adalah madrasah pertama untuk anak, sekaligus ibu adalah benteng pertahanan dan jantung pertahanan rumah tangga. Lamun ibu lalai, abai untuk mengingatkan anak tentang belajar Al-Quran, yang menderita bukan orang lain tapi kita juga orang tuanya. Betul? Laras? Anggar we budak mau motoran nu cilaka, budak tapi kolot leuwih cilaka. Aya budak pemotoran eta mah nu lunas, eta motor lunas, nu kredit lain deui. Setoran setoran. Enggak begitu ya? Bo, kalau anak celaka, yang lebih celaka orang, anak sakit, orang tua bahkan lebih, anak ceria, anak gembira, orang tua lebih. Inilah efek yang ditimbulkan oleh anak. Makanya ingin punya anak soleh, ajarkan mereka Al-Quran agar anak kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Ibu gaduh Al-Quran di imah, boga hentok, boga 2 sewangnya. Komo Yasin mah boga 5 sewang pameretin upaehnya. Aing mah deuleu. Aing beh ditu mah ngaromong wae, ngarobrol ngecebrek.
Ayo beh dia mah gagayam teu eureun-eureun. Aing lieur lalu ibu-ibu. Oh. Beh dia mah harewosan wae deula. Beh dia babaturanna keur cicing. Batur keur cicing ditewel deui. Ya. Disangkana meureun babaturanna layar sentuh meureun. Ayo beh dia mah deula gagayem teu eureun-eureun. Oh. Tong dilepehkeun teu reuy. Bo, Al-Quran akan menjadi cahaya hidup kita. Al-Quran akan menjadi cahaya hati kita. Dan Al-Quran akan menjadi pelindung ketika kita masuk ke dalam alam kubur. Bo, hei, hoyong dirindukeun ke surga. Setidaknya ibu baca Al-Quran. Kalau tidak mampu setiap hari, 1 minggu sekali. Siap? Bisa? Nih, tidak perlu mengajak anak. Cukup anak dengarkan ibu membaca Quran. Nah, coba mama minta HP-nya minjam dulu. Apa mah? Sini, mama mau pinjam HP dulu. Kamu duduk, kita duduk bersama. Kita habiskan waktu bersama dan kita dengarkan Quran bersama. Bisa? Bisa enggak? Ulah ukur diuk babarengan kabeh ngorek HP, indungna diuk dina kursi bari nyekel HP. Naon dibuka? Aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok. Oh. Indungna kieu we nempuan naon? Nempuan HP, nempuan TikTok dina sofa dina kursi. Salakina datang, assalamualaikum, buka we pak tadi kunci. Anak nanupang leutik da sakede kieu sarua pinter ngorek HP, scroll deui Cocomelon. Johnny yes papa, eating sugar no papa, telling lie no papa. Open your mouth, ha. Bosen scroll deui, tung sahur. Ballerina cappuccina, bombardilo krokodilo. Bo, bosen scroll deui, ummi inna ku bawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka ummi inna ku bawakan ditambah samangkok samangka. Apal banget. Ibu, ketika ibu mati, ketika ibu semua meninggoy, ketika jasad ibu dibawa ke pemandian, amalan Quran yang ibu lakukan atau Quran yang ibu baca, maka dia akan mengikuti ibu. Ketika jasadmu dibawa ke pemandian, dia ikut ke pemandian. Ketika jasadmu dinaikkan ke tebudak sanu labuh. Ketika jasad ibu dinaikkan ke kereta mayit, ke keranda, dia ikut denganmu. Ibu disolatkan di masjid, dia ikut. Dan ibu diantarkan ke satu lubang yang hanya muat untuk satu tubuh, dia ikut ke dalam. Mana anakmu yang engkau bela siang malam? Mana saudaramu yang engkau bela siang malam? Mana sahabat-sahabatmu yang katanya besti itu loh? Maka Quran ini dia menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Untuk itu saya tanya kepada ibu semuanya,
kita habiskan waktu ini untuk membaca Quran atau membaca status WA orang lain? Tangan ini lebih banyak interaksi dengan Quran atau dengan HP? Sekali deh, tangan ini lebih banyak memegang Quran atau HP? Aing nyaho ieu beungeut nak. Lolo HP mah lolo HP 2 jam 3 jam teu karasa. Betul? Tapi mawak maca Quran kakarake muka selembar. A'udzu billahi minasyaitonir. Shadaqallahul adzim. Teu kuat maca Quran mah. Naon sebabna? Sebab maca Quran mah geus puguh ganjaran malulu. Makana loba gogodana. Kakara ge muka geus heuai. Kakar ge gek diuk bujur kremieun. Nya. Laras. Bo. Hoyong di rumah teh berkah hoyong. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yakillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah masing-masing. Sebab kalau kita jarang membaca Al-Qur'an di rumah, yakillu khairuhu saeutik kahadean imah, wa yaktsuru syarruhu loba kagorengan imah. Nu terakhir wayadiku ala ahlihi, imah bakal karasa rupek kuno ngeusina. Ulah nyalakeun anak, lamun anak teu betah cicing di imah, kusabab aing rek dipoto heula. Enggeus encan. Enggeus. Aing bisa keur calangap dipoto. Jadi kalau jangan salahkan arek sakali deui. Jangan arek moal. Jangan. Bener ijam arek moal. Jangan salahkan anak kalau anak tidak betah di rumah. Di teangan teh sama kalaki di dinya aing poho deui. Jangan salahkan anak kalau anak tidak betah di rumah. Mereka lebih sering berkumpul dengan teman-temannya. Di teangan anak teh ku teh, oh horeng eta anak urang keur aya di masih entin keur ngawipi. Bo. Euy. Aya Bu entin aya. Iis aya si Iis. Mana Iis mana? Oi ngaran Iis lalintuh di mana-mana kayaknya. Eta sih ngadaharan we cilok. Aci? Si Lilis aya Lilis. Tah eta mah beuki cilung. Aci? Nigong. Aya Lilis aya? Mah. Si Nur aya si Nur. Oh, biasana ge eta mah besti ieu, Lilis, Nur eta mah. Tah, lamun Eti jeung Eha. Aya Ce Eti aya. Oh, si Entin aya Entin. Bo, kade anak orang jaganya punya. Sebab bawa anak duduk bersama, insya Allah aroma surga, angin surga bakal karasa di imah. Sanajan hoream gawean, sanajan hoream laksanakeun. Sebab urang kabita ku surga. Kumaha cek surga? Ya Allah, meni sono kasih Nur, sono kasih Lilis, kasih Eti, ejeng kasih Iis. Kumaha cek surga? Ya Allah, geus teu kuat hayang katinca ku Iis. Geura paehan Iis ya Allah. Atuh hayang ka surga mung paeh kumaha tadina? Hah? Oh, Mama Iis eta. Ibu Lurah. Lurah mah nyawer meureun. Bo, ada Bu Lurah? Diam-diam baik. Ibu Lurah bagor teu? Atuh teu nyaho aing macan ngasaan. Engke lamun Bu Lurah nyawer berarti lamun Ibu Lurah teu nyawer teu bogaeun? Teu boga dedengean.
Masya Allah, tabarakallah. Sarang heo. Sarang heo. Foto dulu, boleh. Oke, boleh. Ibunya. Kela. Eta YouTube pareman pamajikan aing bisa nolo. Oke, thank you very much. Padahal aku cuma bercanda loh. Ternyata Ibu Lurah baper ya orangnya ya. Aku cuma bercanda, Bu. Cicing si aing lumayan. Tapi Bu Lurah ikhlas, Bu ya. Ari ikhlas mah tambahan deui atuh. Doain Bu Lurah biar panjang umur. Los teuing batur mah paraeh los. Engke tinggal manehna bae sorangan. Bo, nu nyawer doakeun sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. Ibu kabita ku angin surga kabita. Budak berkah ku Al-Qur'an kabita. Imah pinuh ku keberkahan kabita. Kade sanajan hoream bawa anak baca Quran. Terutama salaki ajarkeun berjamaah kanu jadi anak lalaki najan sok hoream pasti kabeh kabita ganjaranana kama kola syahrukan ngajedok kan sok poho nyanyi eta mah lapar eta mah. Iya gara-gara Umi tuh dah nyaho penyakit aing mah teu nulu kembang. Penyakit aing lamun lele kembang hawana hayang nyanyi India bae hawana. Oh, komo lagu eta. Sugan aing rek nyawer. Kita dilanjah lenjih rek ka mana teh sintin. Diuk Gramarni. Bo oi, eta lagu eta naon judulna? Ganti busi, ganti ban. Hanya, hah? Kabe kusi, kabe gam. Pan eta KBG boro-boro bikang, lalaki neuleuh film si Sahrukan, leweh pasti. Betul? Ulah komo nu kakarak neuleuh, nu geus 3 kali neuleuh ge angger ceurik neuleuh si eta mah. Da bulurahnya. Aing nolo jeung pamajikan nolo eta nolo film si Sahruk si Tangkurak Sahruk padahal aing jeung pamajikan geus 4 kali nolo tapi eta unggal nolo si Sahrukan eta minta hampura ka bapakna kot irung aing milu rebeh pamajikan pangheulana coba majikan teh sia kunaon leweh cak aing sedih ya sia mah katipu ku film cak aing ulah milu leweh deh eta mah film ari film mah beuki bohong beuki rame tapi aing ngomong kitu ge aing cimata mah dikusut aing ge sarua sedih hawana dalam film eta teh Bu. Nah Bo hoyong barokah kade kasalaki ulah ngalawan naon sebabna taat eta geus lewat deui si eta ku aing sakali deui lewat bedil ku aing kamu jangan piomongin dong atuh aja huru aing liur tadi lalar lilir kos lalur ih tuh aing jadi poho deui sarwiti naon bi teh ho Sahrukan Bo ari film dicengcerikan ari dosa henteu betul padahal orang lamun dibuka anu serek moto aing da henteu ha boro ka dieu boro oh kabosen barsa aing
Ari film dicengcorikan urang mah ari dosa, padahal urang dosa kasalaki. Wow, eta ibu. Hei, Bo. Saya masuk maling-maling, iya motona aneh aing mah. Bo, aya salat nu ditarima, aya salat anu teu di memeh ditarima ge aya salat nu diangkat, aya salat anu teu di. Salah satun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wa akhwani mutasarimani. Ada 3 golongan yang salatnya tidak diangkat 1 jengkal walaupun di atas kepala. Salat mereka dianggap salat paling jelek, saking jeleknya malaikat enggan untuk mengangkat salat mereka, membawa salat mereka walaupun 1 jengkal dari atas kepalanya. Salat kita Bu dianggap runtah. Saha hiji rajulun amma qauman wahum lahu karihun, lalaki nu jadi imam mimpin salat kaumna tapi kebanyakan makmum benci kepadanya. Kenapa? Dia jahil bodoh. Kedua fasik pasek. Nu katilu ahli bid'ah. Lamun aya makmum benci ka imam di luar alasan nu tilu, eta mah eueuh masalah. Lamun gara-gara tilu perkara nu bieu alasanana jahil, fasik, ahli bid'ah, maka eta jelema makruh jadi imam. Bo, lanjutkan. Nu kadua bejakeun ulah. Nyesel moal, kasinggung moal, cak sia. Nu kadua, nu salatna moal diangkat sanajan sajengkal dina luhureun sirahna. Wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Istri yang tidur, seorang istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya. Maka salat ini tidak diterima oleh Allah. Boro-boro diterima, diangkat ge henteu. Sanajan sajengkal, matak ibu nyaah kana salat. Nyaah teu? Nyaah teu kana salat? Hei, ulah sok mawaan parabah. Bo, urang salat teh menang hese capek, ngalawan sangheuk, ngalawan tunduh, beres salat urang teu ditarima. Gara-gara naon? Ibu sering membantah perintah suami. Ibu sering melawan perintah suami. Sehingga salat ibu dianggap sampah. Kenapa? Karena ibu tidak taat kepada suami. Cek ibu, salakina ieu pi omongeun. Aigo salakina dia pi hayawan hayang nyekek. Oh, hei. Bo, dengein. Urusan salaki pi omongeun, urusan salaki manehna rek salat rek henteu, eta mah urusan manehna jeung Allah. Ketaatanmu kepada suami akan menjadi jalan surgamu dan menjadi gunung kebaikan di hadapan Allah. Bo, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Asal salat 5 waktu ulah kaliwat, puasa Ramadan, ngajaga kehormatan, ngajaga parji, ngajaga kehormatan jeung keluarga. Nu terakhir taat kanu jadi salaki, maka itu akan menjadi jalan surga bagi ibu. Ketika salat ibu, amal ibu rek ditimbang dihisab ku Allah, Allah hadirkeun salaki ibu, dipanggil salaki ibu, pulan ka dieu cek Allah. Kumaha maneh ka jelema ieu? Ieu teh baheula jadi pamajikan maneh di dunia. Kumaha cek salaki ibu? Aku ridho kepadanya. Karena dialah yang telah melayaniku, dialah yang telah mengurus urusan rumah tanggaku, dan dia menjadi istri yang sabar dan taat kepadaku. Bahkan dia melahirkan anak-anakku, 9 bulan dia mengandung.
2 tahun dia menyusui anakku, bahkan kuring ge sok milu nyeng celek didinya. Bagaimana kamu kepadamu? Maka aku ridho kepadanya. Maka Allah tengitung, tenimbang, tengah hisab sholat ibu, ku Allah dianggap lulus. Maka ibu asup ke surga bebas tanpa hisab. Bo, ibu asup ke surga bebas tanpa hisab. Sedangkan jelema rek dihisab tegang, keung, sebab aya wae nu kapendak ku Allah, eueuh rahasia hareupeun Allah mah. Tiba-tiba ku Allah ibu dibebaskeun hisaban. Rek tu bungah kumaha urang? Naon eta gara-garana? Salat 5 waktu ulah kaliwat, puasa Ramadan, ngajaga kehormatan diri jeung naon? Jeung farji. Jangan engkau tembong-tembongkeun aurat kecuali ka salakimu. Kade apem ulah digembrong laleur. Pan aya bulurah make tiung nama, tapi bajuna ting berendil. Susu nengtet bujal nongtot. Make baju nama, tapi karetat gening. Make tiung dipurintil bari bajuna nu nyet. Calanana model pen. Hayang katingali sholatullah salamullah ala toha sholatullah. Bulurah lempangkeun pengkolkeun cicing aing urusan yang bulurah ieu mah. Aing ingat anu nyawer ieu. Boji Ipah. Mana Boji Ipah? Boji Ipah mah budeg. Mun bogaan ceuli mah nyawer di tadi ge. Bo. Kade anak baroga anak awewe boga. Bejakeun ka anak awewe ulah sok make tiung kumaha? Rek meuli sosis meureun. Make tiung nadi beungkeut bari baju namaraj atuh ping-ping kawas leup hayang katingali sholatullah salam ala toha sholatullah salamullah ala yasin. Barokallah Ibu Haji Ipah yang cantik. Umi. Barokallah Umi. Semoga Umi selamat dunia akhirat. Ajakan cu Ipah. Cu Ipah maja awak na gede dijuru ditunda. Di sisi. Pasti pokoknya macam Ipah mah dihisap teh berat maneh nama. Bukan berat awakna, berat kahadeanana. Mata hayang berat mah timbang geura nyawer ka aing ayeuna. Umi nuhun uminya. Aya keneh teu Mi? Bo. Kade anak talingahkeun ulah nepi ka anak urang teu boga akhlak. Zaman kiwari loba awewe teu boga ai beungeut Korea, ai cokor Afrika. Aya nu kitu aya. Eta. Ceuis ieu paingan lintuh. Jangan bersedih nih buat cewek-cewek yang lintuh. Setidaknya kalian tidak mudah tertebak angin. Ya iya berat. Bo. Mata ge aing mah hoream ngaranna jeung pamajikan. Ja pamajikan aing ge lintuh sarua. Aing lamun ngaranna jeung pamajikan jiga angka 10. Nya Umi, cek abi teh kieu, yang lamun 2 mah meureun angka 100. Aing dicekek. Di dieu mah aing gagah di Bogor mah.
Oh, ieu pamasyarakat Umi dicaramahan ku aing. Pesantren Tarbiyatul Huda dicaramahan ku aing. Aing balik ka Ciamis aing dicaramahan sarua ku pamajikan. Bo, kade, lamun ibu nyaah ka anak, anak tolong ajarkan Al-Qur'an. Yang kedua, hoyong dirindukeun surga. Wa hafizil lisan. Apa, Bu? Kela suku aing atuh. Wa hafizil lisan. Orang yang mampu menjaga lisan, maka dia akan dirindukan oleh surga. Matak ulah sok ngomongkeun. Ulah sok ngomongkeun salak. Oh, eta ibu-ibu, Umi, lamun ieu pamajikan keur keheul ka salaki, eta ngomongkeun salaki nepi ka lohor mah daekeun. Nya, bari pangajian kieu aya nu ngomongkeun salaki, aya nu ngomongkeun ustad, nu ngomongkeun aing. Geurang ke balik ti dieu, Umi geurang ke weh ti dieu ngomongkeun kuring geura eta. Ngomong biwirna lamun katingali ku Umi. Lamun ku Umi katingali ieu biwir ibu-ibu ngomongkeun kieu hai kawas kieu jigan teh yeuh. Sia mah sareureui aing mah isin ieu teh. Aing sakit ge isin ieu. Sama teh nyaho sih aing latihan 2 minggu ieu. Umi abi keur latihan dicarekan ku pamajikan. Cek pamajikan eueuh gawe. Ih cak aing pugu ieu pagawean aing. Nanaonan kikituanan. Ih sia mah teh nyahoan. Ieu aing reka Bogor gitu kan reka Tarbiyatul Huda. Naon hubunganana cenah kikituan jeung Tarbiyatul Huda. Sia mah teh nyahoan cak aing piduiteun. Da, ieu bulurah. Ari awewe mah panyakitna teu pamajikan ustad, teu pamajikan RT, teu pamajikan tukang son sinsem. Itu sih itu tuh son sinsem. Teu pamajikan RT, teu pamajikan ustad, teu pamajikan son sinsem. KBG kurang duit mah monyong. Kurang duit mah. Jak kamari ge aing tatangga curhat. Curhat tetangga, aing mah pusing cenah ku kalakuan pamajikan. Aya kitu, eta cenah ti isuk kamari ti isuk nepi ka sore meletek. Monyong we baeud. Caing sabaraha resok ka dapur sapoe? 100 cenah. Tambahan sabaraha? 100 deui. Datang eta peuting teh di pos ronda. Alhamdulillah Ustad cager. Berarti gara-gara kurang? Datang deui saurang, cak aing teh rudat deui wae ieu mah ya. Naon? Pusing cenah. Curhat ka jeun. Lah aing mah curhat wae aing ka curhat ka saha atuh? Mana masalahna? Pamajikan cenah. Monyong we ti manyun we ti baheula. Bere sabaraha resiko dapur sapoe? 100. Tambahan sabaraha? 200 bila perlu. Nyaan. Ajaran heula ulah omong. Pendak deui eta peutingna dina riungan. Ustad, naon? Ning teh cager. Aing kepanasaran isukna, aing pamajikan sia nu mana? Tuh cenah keur ka warung. Di deuleu ku aing eta mah monyong horeng tiba heula. Eta mah tuh ti pabrikna eta mah hese. Dibere 1 juta ge, dibere hanyuna anu moal nyanger. Moal nyanger. Bo, hei, ada ulang aina fisik jelemanya, ulang aina. Bo, mata kade yo, jaga leta, jelema ngaji osok, tapi ngomongin ustad osok, moal manfaat ilmuna. Naon sebabna ahli ilmu nusok ngomongin guru, moal manfaat ilmuna. Nu ngaraji ngomongin numere ilmu, ngomongin guru, keun aing mah lain guru ieu. Lain aing lain guru. Ieu mah ustad lain lurah. Kiai ge lain. Ieu mah keur bisnis bae aing mah ieu mah. Mantak ulah sok ngomongkeun gur. Komo ngomongkeun pasantren pun teu meunang. Ari hayang euceut teu manfaat ilmuna.
Da saeutik gedena urang pasti pernah ngenimba ilmu di pasantren, betul? Sakali ngomongkeun kagorengan pasantren dicabut barokah ilmu. Ilmu nu geus katalar, boh di urang boh nu aya di anak leungit kurah karuh. Tapakan. Nu kadua letahna bakal tumpul tentang kebaikan. Nu terakhir dia akan diberikan kefakiran seumur hidup. Naudzu matak ulah ngomongkeun pasantren, ulah ngomongkeun guru, ulah ngomongkeun sebab salat ibu dibawa beng amal urang dia dibawa ku malaikat hafadoh. Kamana? Dibawa ke langit. Begitu nepi kana panto langit pertama amal ieu iis. Iis mana? Urang? Lembur mana sih ieu? Pancawati. Oh, cek malaikat amal iis. Iis mana? Pancawati. Kumaha cek malaikat? Tong dibawa ka dieu. Nah, sebab ce iisna ieu amal ce iis kacampuran ku gibah. Nyaho gibah? Nyaho gibah? Ngomongkeun? Barang dibawa deui beng amal saya ibu lurah. Begitu dibawa ka langit kahiji beng lulus bisa asup ka mana? Ka langit kahiji. Nah, sebab ibu lurah mah tara ngomongkeun batur ari keur molor mah. Emang aya jelema molor ngacebrak ngomongkeun batur. Matak ulah gibah kama qala Friti Sinta Wasamir. Tang talang tang 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 dem ting dem 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 ting dem 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 ting dem 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 tulung tung endu tang tumpak ping ping dadatkeun tumpak ping ping dadatkeun tumpak ping ping dadatkeun tulung tung endu tang. Kasih dahlan eta. Kumaha laguna? Mari mari baca sholawat Nabi. Mari mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya. Marilah hai kak. Tagoni eta. Bo intina urang ulah ngomongkeun batur. Sebab lamun urang ngomongkeun batur, ngomongkeun guru, ngomongkeun pasantren, ngomongkeun RT, cung, ngomongkeun RT cung. Dulu awak RT begang kabeh ge. Beak dia ngomongkeun. Atuh batur TBC. Bo. Hei. Kade sepanjang ibu ngomongkeun batur, ngomongkan RT cok maka sholat ibu moal ditarima sebab kalangit kahiji ge tenep dua matak sing bisa ngajaga lis al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wayadihi. Jelema muslimah nyaeta anu hade ka islamanana anu salamet saha dulurna barayana tatanggana tina kagorengan lisan jeung leungeunna. Kartos nu katilu wa mut'imil ji'an anu dipika rindu dipika sono ku surga teh anu sok mere dahar kanu lap sodak kade ulah kok bu heuy kade eta horeng sodakoh bakal jadi cahaya di dunia, cahaya di nahate, cahaya di jero kubur. Mantak ulah koret. Iya mah boro-boro ka batur, ka dulur koret aya. Boro-boro ka batur, ieu mah jeung dulur koret aya. Leuheung ka dulur mah ka kolot hitung-hitungan aya. Bedil tuh man. Bejakeun kanu koret, bejakeun. Bere supaya meke teu hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi mereka bapak ka bapa mereka emak ka emak mereka bapak ka bapa mereka emak ka emak mereka bapak ka bapa mereka emak ka emak mere badaya mere tatangga
Yo misalkan dibikun kami pantos eta teh tur bener pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanya kalbari tongka paksa mumpung aya bari tongka paksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya bantuan aing lain keprok saya arek moal barang hayo kagok edan ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya oh ulah loba ieu mah eka batur bag eka kolot hitung-hitung padahal orang bisa kieu bisa kitu menangkol dihormat diajenan ku batur menangkol boga kedudukan boga jabatan menangkol saha nu berjuang kolot boga duit boga harta anak sudah pasti ikut menikmati betul orang tua punya harta benda anak sudah pasti ikut menikmati tapi anak punya harta punya benda belum tentu orang tua betul karunya ka emak henteu karunya ka apa henteu matak sing alakur sebab anu teu akur mah salatna moal diangkat golongan katilu anu salatna moal diangkat sanajan sajeungkal wa akhwani mutasorimani dua dulur nu pasea heuy satungtung urang dieu beuki parasea teu akur teu daek silih hampura salatna moal diangkat sanajan sajeungkal naon sebabna lamun dina hate ibu aya keneh dendam ngucik-ngucik wae kagorengan batur seolah-olah teu boga kagorengan maka salat ibu moal ditarima boro-boro ditarima oh turuban heula heuh suun aing rek ngarungan aing sieun jejeng keur gawe batur mah eta nutupan eta ge matana mah luwak lieu kana rangda eta si Imang mah teh nyahoan tuh aya rangda KTP tuh kolot tapi pulen itu mah Hitachi rangdana hidung tapi cihuy tanaman ieu mah second sesa tapi kenceng bo hei ingat jasa kolot ingat kahadean kolot sing alakur jeung dulur betul sing hade kalakuan laras sing soleh betul kasolehan urang jadi cahaya keur ibu ramaur kade saha di dinu teu kahutangan ku kolot saha nu teu kahutangan ku kolot urang kabehan kahutangan bisa kieu bisa kitu dihormat ku batur menang kolot berjuang cimata keringat getih kolot eta bahkan kolot urang baheula ngabiayan urang ibu bapak ting duit naon nu penting anak kabia ih tinyaho ibu manya eta kolot ngabean anak motor kadean mobil cicilan kermelaan anak pamajikan berang kahujanan puting katirisan nepikeun ka awak pinuh hapuran hirup para rusing di udah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja hoi laja-laja ho mak keur naon marud laja sia teh kunaon mak bapak sia hapur kamarana sia mah semenang berkat baralik cak aing ge si encum si yoyo eta nu kitu orang si tuti eta si tuti lain lah oh akhirnya rek baraso da pasti kadinya bo karunya ka mah henteu
Lamun karunya ka emak karunya ka abah sing akur jeung dul. Lamun urang teu akur jeung dulur jeung lanceuk jeung adi nu leuwih pejet emak urang nu ngalahirkeun. Pan ku teteh karasa ieu ngaheujeun kumaha karasana. Nah abi nyarita kieu sabab iwal ti anak ka opat anu teu katungkulan. Nu tilu mah anak teh kabeh katungkulan. Eta pamajika. Oh, moal ngomong ka Umi mah moal. Bebas Umi mah rek 10 kali bolak-balik mah enggak. Oh. Daripada aing dibedil engke. Oh, bebas Umi mah. Oh. Jadi eta pamajikan basa keur lahir ka eta nu satilu-tilu. Oh, Gusti nu Agung muri buriak buncelik mata teh. Cak aing kieu amat ngalahirkeun nya. Oh. Atuh pamajikan babeten aing ngaheujeun sarua. Pamajikan keluar orok aing tai keluar. Mata hei lalaki ulah sok kabina-bina teuing galak ka pamajikan. Ulah kitu, ulah sok asa ngarumasan neangan apakah lalaki. Sing karunya ka pamajik. Betul. Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Ngajedog aing can anggeus. Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Istrimu bukan penunggu rumah. Mereka, dia adalah mitra ibadahmu untuk mencari ridho. Ketika engkau memiliki istri yang solehah dan ibu yang solehah, maka hakikatnya engkau memiliki 2 sayap untuk sampai kepada surganya Allah. Istri solehah, dia akan mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Dan ibu yang solehah, dia akan mengingatkan anaknya agar jangan dolim kepada istrinya. Bu, hoyong ku saroge dihargaan. Nyaan atuh hargaan salaki heula. Ingat, ketika engkau memperlakukan suamimu seperti raja, engkau akan menjadi ratu di hatinya. Anjay. Aya ratu sing kayo. Bu, hoyong ku salaki di modalan hoyong. Pak, ingin istrimu cantik? Jawab. Hoyong teu? Jawab dengan satu kata, dong. Naon bu? Naon? Dong. Naon? Dong. Ingin istrimu cantik? Modalin. Ingin istrimu baik? Ajarin. Ingin istrimu patuh? Cukupin. Anjir si eta bari nangkep tuur. Dong. Ingin istrimu solehah? Contohin. Siapa bari gagayam. Dong. Bu, hoyong di modalan. Perhatikan salaki oge, betul. Jasa lagi ke sarua capek, matak minimal salaki balik ka imah, rek balik gawe atau balik di masjid sambut. Yo misalkan salaki ka masjid poe Jumatnya, eta euceuk geus ngajantreng hareupeun imah na kursi. Ho, salaki macan balik, datang jelema dina motor turun, mikum paket. COD. Datang salaki, sambut ku teteh, ayah tos uih, bapak tos uih. Abah tos uih, salim ka salaki. Ieu luhur darajat, ieu barokah. Matak sasalama jeung salaki teh 1 2. Eta ka salaki mah kitu kuduna. Ajaran balik ti dieu. Ajaran balik ti dieu. Mun aya salaki di imah, Pak, assalamualaikum. Asup ibu ka imah, asup ka WC. Pana nutara mah ongkek bulurah. Nutara mah ongkek. Matak ajaran ku teteh, Bu.
Ih pasti begitu teteh nyium lengan salaki diusap ku salaki teh kumaha cek salaki teh hampura nyinya bisi bapak can bisa naon can bisa ngabahagiakeun bisi bapak loba dosa ka mama hampura bapak ulah jadi ungkalan ulah jadi dosa di akhirat bunga tante oh dina hate ibu pasti aya kebahagiaan getaran-getaran cinta yang dalam kaya nelangka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria Arjuna ho 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 cuma suami kula cek salaki kadieu lahun dilahun ku salaki teh ece teh ho jungjunan lato sing jadi idaman bareng arek moal sok bareng ho jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo moh pisahan entok kamu kalau tidak tahu jangan nyaho-nyaho nih. Naon lato bu lamun ibu jeung salaki akur maka nu diuntungkeun anak tapi lamun ibu jeung salaki teu akur teu sabar nu jadi korban manta kudu silih hampur silih angot ayeuna sakedeung derek datang bulan Ramadan bahkan engke wengi urang bade nisfu. Mari kita sama-sama saling memaafkan. Betul? Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung yang di dalamnya penuh rahmat, penuh berkah dan penuh magfirah. Bahkan ada itqum minan nar. Kita semua siang menahan lapar dan dahaga, malam kita qiyamul lail. Semua kita akan merasakan lapar dahaga halabahab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucunguk mapah kawas korma ti Mekah ningali panggeroh piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari hitutna cai lah heeh nginum mah henteu ngaman hitut jero cai bojor cenah nginum bak Bo, sono Ramadan sono lamun urang sono karena Ramadan sebelum Ramadan tiba mari kita saling memaafkan siap supaya urang dirindukeun ku sur apal keneh nu dirindukeun ku surga hiji nu maca keur dua ngajaga tilu memberi makan orang yang empat puasa di bulan mudah-mudahan kita semua dirindukan surga. Sebelum bubar, mari kita ikuti nasihat Rasul. Jangan beranjak dari majlis sebelum saling memaaf. Ayo, tengok kanan kiri bersalaman. Siap? Oh, kita hitung sampai 3. 1, 2, 1, 2. Siwawan nyeri huntuk. Ayo, salaman dulu. Jangan dulu bubar. Hei, salaman, saya nyawa salaman entok. Ayo sesalaman, minta hampura, ayo. Nya. Kalau sudah bermaaf-maafan, semoga Allah mengampuni dosa kita, amin. Ya Robbal. Kenapa kita harus belajar dari Roma Irama? Bo, Bang Haji mengajarkan jangan pernah berseteru, jangan pernah berselisih. Kenapa? Karena orang berseteru berselisih dia pemecah belah umat dan pemutus silatur. Makanya jangan bermusuh. Awas. Bang Haji mah nyanyi ge penuh dengan syarat akan nasihat dan edukasi. Seperti lagu yang akan saya bawakan kali ini terakhir. Aya jelema rek parasea rek silih tonjok
dicaram ku Haji Roma Irama supaya teu kasinggung make lagu. Kumaha laguna? Kama qala Roma Irama. Dadang padadang 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 padadang. Dadang padadang 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 padadang. Aya padadang. Oh, hampura padadang hampura. Stop pertengkaran, permusuhan, perdebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.